Mau mantak sukses yan siya Ya kalau mama doa anak itu wae, moal sukses we. Ya doa kolot teh, hayangnya teh diijabah ku Gusti Allah. Ulah sok kitu ngadoakeun teh. Aing mah lain naon. Embung, aing mah di imah sorangan wae. Lain ulah kolot mah nyaram tita ka luar negeri lain ulah. Aing teh panggeus kolot gitu. Oh, sanu hayang hirup balangsak teh da kabeh ge hayang beunghar hirup mah. Nyokona indung jeung anak samplo gelokna. Enggeus mah mulai ayeuna mah ulai lulugukeun wae budak teh. Hayang itu ieu dicumponan. Jadina kitu ngalunjak ka kolot. Yam, Naon mak, geus menang cancikeun da. can meunang. Amun can tong. Teteh, geraha datang teh. Cicing. Kunaon si teteh? Maksudna mana hayang cikeun naon? Tuh aing mawa cikeun congcorang arek Nyambung cikan congcorang mah kurang gede. Ieu manina man tuh ka kolot batur ditanyangan cikeun. Hirup masa aya Iya we. teh, uing teh nya hayang makat deui ka Jordania, da ka Taiwan uing geus berhasil. Ulah wae, uing teh hayang ngarombak imah ieu. Bener mana tujuanna eta? Arek naon kudu ka Jordania kudu ka mana gawe jeung urang ge geus kapanggih di ditu di Nya kota. digawe jeung eteh kamari ge teu laku. Nya tuh ge ieu mah tuh mun teu lakuna mah tuh make make up teh setengah-setengah wae. Ya macam make up nagareuneup, teu laku nama. Terus eta indung mana ka tanggal ceurik kitu kumaha? Mah bebe Jawa itu ya. Jalan bebe aja teh hidang sa teh. Berak nyaho si Akam mah teh hidang. Ya, Sarua anak aing si Akam oge. Ya dengekeun ieu ya dengekeun. Urang mah lamun hirup balangsa teh ieu ulah sok hayang katempong, ulah sok hayang katembong urang beunghar, ulah hayang katembong urang loba duit. Ieu bisi batu minjem duit ka urang rek kenalangan ti mana urang lamun minjemkeun duit ka batu urang teu mere. Era urang Ya eteh lain kitu, jadi uing tarik mangkat ka luar negeri. Cek mah udah teh ulah cenah. Ya ulah Akam, apa nyaho sorangan di dia sorangan basing magering eueuh nguruskeun ka aing paeh jeung saha. Ya pae kari ngubur, mantak naon. Ya enak kieu ya lamun hayang mamangkatan teh ngangkeun jodoh saker emak. Mun anu beukieun, sanu beukieun kan ini cerewet kos kitu. Hidangan mah geulis urang buka tiuna urang kerli. Ayo, pastina kos babagi sawah. Hidang sia mah ka kolot teh. Itu marulus ya mah. Atuh meni bebe Jawa we. Si mah galak wae ka aing teh ya. Jam. Nya galak pantes, henteu pantes. Mun ka unggal jelema pasti ngadagang-dagangkeun anak dah, sok. Ulah kitu teh hidang. Ieu aing rek mere rezeki. Nyaeut teh Aing mah Cokor aing ah. nya keur urang mama cikeun ento. ulah sok segala hayang ka luar negeri. Urang mah sanajan baik satahun sakali ge urang mah gawe, lain teh inget ka kolot. Kamari urang ka Bali ge jalan-jalan non. Tuh, urang mah jeung salaki urang nu keur teleponan jeung emak. Bangkur sakeun aja di Bali. Nya heuh. Ya aya mah ngadat-adatana ka kolot arek naon. Ma. Iya, cekel. Nyaho si arek adi mah aing moal abrak-abrakan moal aing. Maaf. Cocorikan ka jalan. Uing mah jadi Hah? Mah jadi ka Jordan. Nya mah. Tong jadi ya. Boga duit langsung ka mati. Aing teh ingat, nya teh ingat kasih Akam nyaho kitu mah aing. Telepon ya kasih Akam gitu kiriman langsung duit. ka material ieu. Ganti Dirombak mah. Heeh iya. Cekel. Nya moal mahi atuh eteh. Sugan kurang. Hidang dibere gope sia jauh-jauh lin ka dieu. Heeh, kamari lebaran teh ka dieu nya. Heeh. Nganturan henteu sia ka dieu. Nya geus sama wing. Gope nah. Wing eta mah rek mangkati ka luar negeri Ulah iya ah. Ulah iya. Terus saya gawe jeung urang di urang mah gawe tuh. jeung si Akam. Ngadongdot meureun. Dongdot. Siapa? Nggak make karudung pirah ku ngadongdot. Ari kumaha sih pamikiranna Nya ayanya Akam. Aya Nya loba aya. aku. Apa loba nu make kerudung yang ngarebutan salaki batur Yang ngarebut sakit batur pantes eta ngadongdot make kerudung. Anyang. Gue ulang ngomong-ngomong kayak dongdot aing kasinggung aing mah lain dongdot. Naon sih? Jablay. Coba ini atuh. Mah ya orang kan mawa duitnya saker ngarombak ieu. Nya dibagi-bagi. Da urang teh pasti lila deui ka dieu teh. Terus emak ulah dinyarikeun wae ku si Iem. Iya mah ulah nyarikeun wae ka emak kumaha ge teh kolot maneh komode urang mah kolot urang mah geus arawe. Nya saha nu nganyarikeun eta we? Loba ting drama hirupna. Tidak. Ini eta mah. Pasti eta teh ngomong ka unggal jelema ka Bu Haji kasih bela. Sungutna teh mikot
Bisa banget sih ieu Oh, mah. bisa mana si Cikena? Da eueuh. Ya Allah. Celokan lagi teu meunang Geus aing. yang cikan mah urang ka ditu we, urang ka Makdi di ditu di kota. Ya Iya, sih Makdi Adina Mang Iwan. Lain, eta mah adina Mang Iwan, Mang Anto. Ka mana? Iya, eta ieu mana make lipstik nah, ieu mah dipucet kitu. Oh, orang pucet. Soalnya Kolombia wae. Kolombia teh. Kolombia, biasa nya lumayan. Oh, kalau mau. Nya lumayan, mah aya tukang Tukang bebek rideng, ka imahnya. Halayana nya lumayan nyar kumaha Ya, deui. oh, Nya Akam. sacelup dua celup mah nya. Ya akam. Mah ayeuna rek ngabek ka akam. Ngawe ka naon? Mah hayang emas anu sakieu ta geuning. Amun obuan. Ya kok me ka anak ieu sia teh. Paling baras sia Anak mah itu itu. anak tere, mau ka erana. Daripada aing minta kasihan teh dibere ku sia, mending aing kasih akam. Heeh. Emas sakumaha sakieu? Anu sakieu teh Eta kom. cuma nilapkeun leungeun. Oh nya kembek kieu we kitu tah. Lamun ngaliwat ka tangga teh kan kieu tah. Beli Hei. nya eteh emas lajada nu sa kilo 25.000. Ulah atuh ulah make emas palsu ngarewa. Urang mah sanajan ieu, urang mah iem, urang mah kudu aya kemajuan hirup, emak juga kudu aya kemajuan hirup. Kembe sieum kembe lah rek ka luar negeri rek keluar ka mana ge. Lamun sieum ka luar negeri geus mah cicing di urang di kota di ditu. Di kota mah nyisa-nyisa cang cuci akem. Oh, kembe ya lamun sieum pae di ditu lah diuruskeun. Nya ulah pae atuh kitu ngadon pae. Bung akam aing mah teu barareta cicing di mana-mana geus mendingan cicing di gubuk sorangan betah bari jeung teu gablek duit oge. Tudanya hese ini. Oh, balangsak oge ngajedog ge mana digubuk sagede Poe poe. nama balangsak teh cita-cita ti. Cita-cita manehna batur cita-cita hayang jadi dokter, manehna mah cita-cita hayang jadi balangsak. Diomongkeun we anak ya. Omongan kamari kan anu ngawin eta teh. Saha? Tukang talektor embung cenah majar teh pedah burut. Nya kuduna mah baiknya. Siapa bisa Pokoknya banget burut oge nu penting mah duitna mah. Heeh. Aya burut tah mal katempo di calanaan, duit mah Mah teh katempo. embung cenah iem eta teh cenah burut, aing mah cenah teh sanggup cenah berat. Tanya siapa lain kitu akam aing tang geus kolot. Embung kawin deui ngerakan ku tatangga. Aku nyerakeun tuh. Bae kumpul batu mah aya nini kawin ka brondong. Oh, kawin kana burut embung. Nyamun bisa mah aing ge hayang ka borondong. Borondongna burut tapi. Hai tidak. Bro balaga nini teh. Akam isi can nginum ya? Mana Kadang heula marek nyokot nginum heula nya. Cai gentong mah. Cai gentong. Ya, ada Oh tebak cai. kulkas. Oh cai ieu aqua. Allah, aing cai gentong. Kadang heula sok ngobrol heula. Iya mana enak ka Bogor orang mana? Kabogo urang kamari maot. Naon? Nya teu nyaho. Dieureun meureun peda urang. Terus ka Bogor aing wae maot kamari. Piraku. Heeh. Sarua meureun nasib teh bener nya. Oh, diam giliran menang Urang Cilebar kabogo urang. Oh, si Rizky teh lain. Lain. Jadi inget dewe Ari sieup ieu can dikumbahan teh hidang. Encan, Mak. Mun kuat tabal eta keneh itu eueuh gelas eueuh naon teh hidang. Ku lambu ge can diberesan. Kudu aing wae nu ngagawean teh. Salpa balik ka lembur ge ting jeleger aing mah. Iem sairah aku iem jeung kolot Moal we nepi ka modar ge. nya mending kos aing misa di kota sorangan aing paling pas aja jeung netizen aing mah. Netizen di Facebook nya teh. Ya, eta si anu tatangna si Bella teh saseta nang sungguh mukus Ya eta mah jelema rada setengah. Aing tadi ambruk malah di pomporan Ya, aing ulah, tara mah. dikirim ka kolot. Tara di ieu teh hari lebaran teh tara di naon sih ngaranna teh? Tara di pitrahan. Kumaha mah? Heeh. Ada betul sok pitrah nya ka masjid mena mah tara. Jadi kitu berak teh nya. Heeh, urang embung udah aku rangi jeung jelema eta. Jeung si Bella teh. Heeh nya kos kitu. Komporan we pagaweanna teh jelema eta mah. Tadi ge mamawa naon meureun tadi mamawa peti orai Eta sih. peti orang. Ya, berhubung eueuh gelas pake ieu disedot. Mbak. Oh nyari eueuh gelas sih gara-gara sia teh ngumbahan gelas teh Aya hidang. oge, Mak. Eueuh. Aya. Nya ngeraskeun mah jelema teh gablek nya pake naon we nginumna nya. Nya awatan nu cebok Ya. kuda dibere gayu. Teh, Busti teh nya ulah make ieu tuh yeum sia teh tuh ngamuk. Nya maklum kolot balangsak mah make naon we. Da kulkas teh boga. Nya heueuh. Ngajepret wae teh. Non mul kulkas teh. Heeh, ngajepret wae. Oh ngajepret cuma kan main teu make listrik make damar ieu. Non Ya, eta mah ngajepret. geus nyolok di tatangga. Oh geus nyolok ayeuna mah. 15.000 sabulan teh. Oh, lampu hiji bolham nu 5 watt teh ya. Aduh, Mak. aya di imah kukumbah piring teh hidang. Kukumbah piring sia teh. Kedul-kedul teuing sia. Mak, tadi kan uing teh tas ngejo teh langsung molor deui. Ngandulkeun we kolot naon kolot nyeusuhan kolot. Sia mah. Ampun. Orang iraha sia teh.
Aduh membahagiakan kolot teh. Ma, nyeri atuh ah. Gerobak ka Bandung eta ah. Teu sanggup. Nyambungan kolot siana. Baka Bandung berobat. Berobat stres teh ya heeh. Aya lain. RSD. Nya dia ku sia ku aing dibawa dua-dua na salah stres kabeh bolong ngaranna ka kolot batur ditangka ke rumah sakit jiwa hidang gitu. Udah oge ah. Ya ulah sebel-sebel ka kolot mah. Yam, mana ente tergoda kitu yam ke kehidupan pas urang babariku duit. Teh ah boro-boro urang mah. Kabogoh loba perawatan gitu yam. Bung ah kamari jeung urang Cilebar ge nyeri hatena nuju bilah setan. Ini di setan-setan ya. Heeh. Orang dianggap mati we. Mesti gara-gara Manehna kitu lah tiktokane jeung batur. nya teh Bang TikTok kan atuh ieu mah katanggal cemburu maneh. Nya urang kan gede cemburuna. Gede cemburu itu gede kanjut nya. Nya teh nya udah jan PCS teh ah. Iya ih. PCS kagok geus ketemu. Mak, makanya si di jero aya anak oge ah. Mak. Oh sih umbah piring ah. Kuing arek ulin heula jeung teh akem nya. Oh kade ulah sore teh balik na. Moal paling jam 6. Kade loba budak ngora itu di kebon wes diperkosa sia. Kajen. Garidang sia mah. Iyam ieu non indahna sih iya. Nya indah sawah, Anu aya nu nu palit, Naon palit? koneng-koneng, goreng pisang. Oh, bari teu mah micenan goreng pisang teh dipalit-palitkeun nya. Nya heuh di lembur mah teh ah da WC. Tapi ieuhna doang di dieu teh. Heeh, ari sore mah Di kota mah panas banget. panas. Gusti, mani geulis teh kamarana teteh. Ieu, ari sare ka mana eta mah mawa calana hiji rek ngajahit. Nyokos susuhun can anggeus dibigenong. Oh, Mana ka mana ieu? nyarek jalan-jalan lah. Nek pilu eta jeung si teh ka ditu. Nya heeh. Ulah baik ieu. Nya daripada manehna mangkat ka luar negeri ini oda awan lulus. Oh, nya milu atuh ieu mah. Nya lampu manehna mah. Oh, salaki urang teh balik ieu. Kamu buka salaki mah salah. ieu jadi mamalah ka urang mah. Gumolis banget. Ini emang kita mah cantik. Aja. Mani bener we iem jalan-jalan teh ieu mah maneh Oh, mana capek. Teh diukulah ah. Kada aya tai kotok tah. Tai kotor. Jadi itu atuh tai kotor. Hirup di lembur teh kos kieu nya. Tapi ngeunaan iem non tiis mata herang ceuli. Heeh, tapi na kan babang. Herang ceuli tiis mata. Oh, babang. Bisa belen banget ya. Kunaon maneh Eta aing sebel. Jagodes banget si ieu mau jual lanceuk nasi nyaho teu lanceuk datang deui ka dieu si Akem. Heeh. Aya ka dieu. Aya ka dieu. Jagodes banget si gumolis banget. Geuleuh kitu. Nya aing nanya dijawabna pas kitu sewat wae. Gimana kasih mana? Terus nyokos susuhun di si genong can anggeus keneh wae ngulikeun 50. Iya, lempot tukang sayur tuh sih. Oh si Abeng? Heeh. Oh aing neangan we si Abeng ngeuweung. Aing yang tahu nek di tahu bumbuan Iis. Heeh. Mana tara ulin ka urang. Aing jualan tara ulin. Si Gana teh si eta si Iyam nek diajakan si Akem da digawe. Anya pun 11-12 teh tah mah. Ulah. Kunaon sih emang? Nya ke manehna? Si obat pasti Nya apa? lalu basur pasti ya ke mana ka beuli emas Iis. Anya barina nyakeun tuh. Mana mah sirik wae. Sebel aing mah da dekong banget Ari ladang kos kitu moal kebeli mas ieu. Moal mantap jamuga anu pas kitu mah eta Iis. Nya tapona ku sia penampilanana sia can poe nya poe ieu nya. Can aing can panggil. Bu kos Uis. Emang keur ibu kos kitu mah. Itu ganti deui ya nama baheula mah koneng. Ya malu manehna mah di kota icingna Oh, da. sih di kota loba duitnya, mana namanya. Mana ge cicing di lembur eta kos ente. kitu. Yes, main nama alus milikna. Si Akem mah nya loba duitna ninggang di si ieu mah nya, balangsak wae nya. Geus heeh. Gosip jeung sia mah. Kalau babangku mah maksudna Bangku liling ah apal meureun di lembur mah mun teu boga duit ge. bang keliling tuh semacam bangku mah Nya minjem gitu mau udah kan loba bangna eta teh ah.
Iya. Oh, menirayap. Ulah loba hutang teuing nah iem Nya kumaha kumaha, teu dengekeun aya hutang. loba hutang teuing teh ya kayak urang boga duit saeutik ge jadi pake mayar hutang kuduna pake dahar ge. Oke, mentak uing hayang ka luar negeri deui ge. Ulah ka luar negeri, geus ulah ka luar negeri mah bisa maneh kumaha jauh ka mana-mana mending kana jeung urang. Mending kana jeung eta di kota. Sugana di itu menangkeun jodoh nu bener iem Kamari nuturkeun menang setengah bulan ge, teu menang-menang jodoh ah. nya encan atuh iam atuh nyakarakan ge setengah bulan orang eta hayang bisa kieu ge mani tahun-tahun heula peuri heula. Di cicing di rumah susun heula naon. Teh we yuk ah. Oh balik. Oh, Tang balik wae sih. meni lalalieur ah. Hayang dahar. Ayo ah, ada ti jeduk. Sudah. Eta rek ngedong wah sih. Moal ieu mah urang mah kadieu inget ka emak we yang ulin urang da lebaran teu bali. Nu sering ulin atunya ka kolot teh. Oh da ieu parangsana urang teh jelema pengangguran beureun loba pagawean loba naon kan eta mah Oh, penting mah sih. duit. Nah naon teh urang teu boga duit mah dihina bae. Capek nya tehnya. Lumayan. Oh, keliling lembur ieu mah moal teu capek. Oh, Tadi tetangga naringalikeun wae. nya teu bang dandanan kieu hungkul ge mah di Oh, lembur. narempong teh di lembur mah jadi Di wae lembur mah, omong. jadi Nanaon sorotan. diomong mantak pusing. Oh, kudu kahirupan kostum mah cicing di lembur. Oh, ini ngomong-ngomong mak ka mana nya? Mak. Mak. Iya si teteh ya. Mak karena sih di jero. Tarak peren itu ngumba Oh, piring. si teteh rek ngendong teh ngarek balik. Kamar balik. Balik, Itu makan ngejokennya tapi can asa. balik mah anggeus sore soalnya loba pagawean keneh. Tereh amat sih ulin teh ake makangan kene. Teh gampang ulin deui. Paling mah dahar doakeun. atuh. Hah? Arek Yo. mutelan ka emak. Iya cekelnya. Gusti tinggal. Mak itu. Itu yang lebaran yang aing poho. Iya orang jian imah ya ya. Mama aja atuh imah teh bang duit 10 juta ah. Iya mah atuh iya. Mah Akem. banget. Ah. Gusti Oh, terserah eta mah dipake kumaha-kumaha ge ya. Iya, bisi urang iya mun bisa mah golangkeun supaya muter deui duit teh, ulah sok langsung dibiakeun deui. Kuduna dagang ya. Dagang emak, dagang apa nya? Ya dengekeun rezeki urang mah kan teu nyaho, bakal Heeh. kumaha-kumaha bisina kaharep ke akam nu susah. Ya, emak nu bener, beunang. ah, nya. Ya mah ulah micen ka urang. Moal Mual pisan, pisan micen mama akem mah. Heeh. Oh, bager maneh nama. Ya, cepet. Gusti dengan iya aing kakarak ya kalau duit sakit ya. Mata nih hadapan anggal kan ada nyopet. Gusti dengan iya. Heeh. Ini saker mali emas, saker Mais, kamati ali ngarwati yuk. heeh nya ya. Ada yang di ruang tuh bisa nangtung deui duitna Oh, yang kurang. kudu anggus imah. Ya mun aya nanaon ke ngebel we nya. Teu boga HP eteh. Geus atuh eta beulikeun HP ieu we. Nuhun sudah nu HP anu naon biasa we heula. Dibelikan Nokia. HP mau kajian imah meureunnan. Nyoba tuh mah yang HP. Aya nu Nokia. aya nu secon ge Nu secone nya teh. Heeh, nu secon we Heeh. 5.000 ge aya. Heeh. Nya urang geus diteleponan manajer urang. Nya satu eteh. Kayak Nuhun ulah ieu. ulah teu ulin deui ka emak ya. Jagaan emak nya. Cara radi. Oh, ulah sok sedih ke urang ulin deui ka dieu. Sing sehatnya neng nya. Geus. Sing sering-sering we nya eteh merean duit ka emak. Oh, sing aya we rezekina nya. Kadenya di jalanan. Ayo. Hati neng. Ayo. Alhamdulillah. Emak. Ampun, Ma. diam diam. Itu Ma. diam. Itu emak mah itu. Dengan. Loba banget. Emak. Urang jeun imah yeuh Ayo ya. emak ayo ajar bisa anu maling ah. Gusti. Jero mah itu nggak di jero mah. Mak, gua yang apa, Mak?